Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa hadhi asyariha sareng ari nomor ka-11na itu arkanus shalah. Eta salatun maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badahu dina sabadana tasyahud akhir ay bada tasyahudin akhirin tegasna sabada tasyahud akhir. Bala tujiu mangkah teu cukup itu salatun ala nabi qablahu dina samemeh tasyahud akhir ayo we. Qablahu dina samemeh tasyahud akhir. Wa qaluha jeung ari pangsakedik-kedikna itu salatun ala nabi eta Allahumma sholli ala Muhammadin lapan Allahumma sholli ala Muhammadin ay irhamhu tegasna mugi-mugi ngarahmatan Gusti ka Kanjeng Nabi rahmatan kalawan rahmat makrunatan anu dibarengkeun bitadimi kalawan ngagungkeun. Aw sallallahu ala Muhammadin atanapi lapan sallallahu ala Muhammadin aw ala rasulihi atanapi lapat sallallahu ala rasulihi aw ala nabiyyi atanapi lapat sallallahu ala nabi duna ahmada teu cukup sallallahu ala ahmad atanapi Allahumma sholli ala ahmad. Wa sunnah sareng disunatkeun fi tasyahudin akhirin dina tasyahud akhir wakila sareng dicarioskeun wajib naon salatun maca sholawat ala alihi ka keluargina Kanjeng Nabi payasulu mangka bakal hasil naon aqalus sholati anu pangleuwih sakedik-kedikna maca sholawat alal ali ka keluargina Kanjeng Nabi bi ziyadati wa alihi kalawan nambahat lapad wa alihi eta bi ziyadati wa alihi kalawan nambahan lapad wa alihi maqali sholati sarta pangleuwih sakedik-kedikna maca sholawat la fil awali teu disunnatkeun nambahan sholawat ala alihi dina tasyahud awal teu disunnatkeun nambahan sholatun ala alihi bi dina tasyahud anu awal alal asoh nurutkeun kaul asoh libinaihi kulantaran diadegkeunna itu tasyahud awal ala tahpipi kana tahpip wali anna fiha sareng saestuna eta tetep dina itu salatun ala alihi naqlu ruknin qauliyin ari mindahkeun rukun bangsa ucapan ala qaulin nurutkeun hiji qaul bahwa itu naqlu ruknin qauliyin eta mubtilun ngabatalkeun kana salat ala qaulin cek hiji qaul wahtiro sareng dipilih naon muqabiluhu anu ngalawanan kana itu qaul lisihati ahadisa kulantaran sahna pirang-pirang hadis sahih kulantaran sahihna lain sana kulantaran sahihna pirang-pirang hadis fihi dina itu muqabil wa yusanu sareng disunatkeun non akmaluha anu pangleuwih sampurnana itu maca sholawat atanapi sholatun ala ali kieu akmaluha anu pangleuwih sampurnana sholatun ala nabi wa alihi nurkeun sarah tengahna salatun ala nabi wa alihi fi tasyahudin akhirin dina tasyahud akhir wa huwa aritu akmaluha eta Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu sareng ari maca salam eta taqaddama tos dipayun itu salam fit tasyahudi dina tasyahud. Walaisa mangka teu aya eta huna dina ieu tempat naon ifradus sholati mencilkeun maca sholawat anhu itu salam.
wala basa sareng ayeuna teu naon terjadi bahaya eta maujud bi ziyadati sayyidina kalawan nambahan lafaz sayyidina qabla Muhammadin samemeh lafaz Muhammad wa sunnah sareng disunatkeun fi tasyahudin akhirin dina tasyahud akhir naon doaun maca doa badama sabadana perkara atanapi nya perkara dzikiro anu tos ditutur itu ma kulluhu tegasna sakabehna mah. Wa amma tasyahudul awalu anapun ari tasyahud awal eta payukrohu maka dimakruhkeun pina tasyahud awal naon adua ngadua libinaihi kulantaran diadegeunna itu tasyahud awal at-tahfid pikeun tahfid illa in farogo kecuali lamun beres si makmum qabla imamihi dina samemeh imamna makmum fayad'u mangka ngadua itu makmum hina idin dina nalikana in farogo qabla imami wa ma'suruhu sareng ari doa anu ayeuna maksur atanapi anu leuwih kalaku na itu doa wa ma'suruhu sareng ari doa maksur atanapi mabarina wa ma'suruhu sareng ari maksurna doa eta abdulu leuwih utama wa akaduhu jeung ari anu leuwih dikukuhkeunna itu maksur eta mah perkara aujabahu anu tos ngawajibkeun kana masabadul ulama sapalihna ulama wa huwa itu ma aujabahu eta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon tarkuhu ninggalkeunna itu doa wa minhu sareng eta tina sapalina doa teh Allahumma gfirli ari lapad Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Ya Allah mugi atuh sing ngampura ka abdi kana dosa qadam tuntos ngalakonan abdi kana ma wa ma akharatu sareng ayeuna dosa anu bakal ngalakonan abdi kana ma wa ma asrartu jeung dosa anu nyamarkeun abdi kana ma wa ma a'lantu jeung dosa anu ayeuna ngadohirkeun nembongkeun abdi kana ma wa ma asraftu sareng dosa asraftu nu kaleuwih abdi kana ma wa ma sareng kana dosa antari Gusti eta lamun maha uninga bi kalawan minni tibatan abdi antari Gusti eta al muqaddimu dat anu ayeuna ngapayunkeun wa anta sareng ari Gusti eta al muakhiru dat anu ayeuna manderikeun la ilaha ta'ala pangeran eta maujub illa anta angsa Gusti rawahuma ngariwayatkeun kana itu doa ain atanapi dua doa ain sa muslimun imam muslim wa minhu sareng eta tina sapalina doa aidan deui Allahumma inni ari lapad Allahumma inni saesuna abdi teh eta dolam tu dolim abdi nafsi kawak abdi dulman kabirun kalawan dolim anu gede asiron tur seueur wala yaghfiru dzunuba sareng ayeuna teu aya nu bakal bisa ngampura kana pirang-pirang dosa illa anta Gusti faqfirli mugi ngampura Gusti ka abdi magfiratan kalampangan pura in indikati kersaning Gusti innaka saesuna Gusti anta tegasna ari Gusti eta al-ghafur dat anu maha ngahampura ar-rahimu tur maha belas asih rawahu ngariwayatkeun kitu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa yusanu sareng disunatkeun naon ayan kusok ngurangan si jalma si imam ayan kusok ngurangan si jalma batur doa al imami kana doa ana imam nyamaran si jalma doa imami tina doa na imam anu qadri aqli tasyahudi tina kira-kira bangsa kedik-kedikna tasyahud was sholati sareng maca shalawat ala nabi sallallahu qala tos ngadawu syasyuna kurang sadayana tukrahu dimakruhkeun naon as-sholatu maca shalawat ala nabi sallallahu ba'da atnyati tasyahudi sabadana pirang-pirang doa tasyahud akhir
wasania syaroha wasania syariha jeung ari nomor ka-12 na itu arkanus salat eta kuudun diuk lahuma pikeun itu tasyahud sareng sholawat aya tasyahud tegasna pikeun tasyahud wa sholati sareng maca sholawat wa kada sareng eta nya kitu deui saperti tasyahud wa sholat disalami pikeun salam wa sunnah sareng disunatkeun non tawarukun diuk tawaruk pihina tasyahud akhir aya piku di tasyahudil akhir tegasna dina diuk tasyahud akhir wa huwari tasyahud akhir teh eta mah perkara atanapi tasyahud nya kibuhu anu aya ngiring-ngiringan kana ma naon salamun uluk salam fala yatawaruku mangka ulah diuk tawaruk sama masbukun makmum masbuk bi tasyahudi imamihi dina tasyahud imamna si masbuk al akhiri nu akhir walaman sareng ayana ulah diuk tawaruk sahaman jalma yasjud nu sujud man disahwin kana arah poho wa huwa itu tawaruk eta kal ibtirosi seperti diuk ibtiros lakin yuhraju tetapina lakin yuhriju tetapina ngaluarkeun si jalma si jalma yusrahu kana sampean kiwana si jalma min jihati yumnahu tina arah-arah sampean tanganna si jalma wa yulsiku sareng ngantelkeun si jalma warokahu kana biritna si jalma tanapi bebokongna al ardo bujur al ardo kana bumi wa wad'u yadaihi sareng diatapkeun kana tawarukun pakana qala wa sunna wad'u yadaihi sareng disunatkeun nyimpen dua pananganna itu si jalma piku di tasyahudaihi dina diuk dua tasyahudna si jalma ala tarfi rukbataihi kana tungtung dua tuna si jalma bihai sutu samitu kalawan sakira-kira melebahan sehat syukur kopi apa teh kasep deh skincare Behai sutu samitu kalawan sakira-kira melebahan atau napi menerahan karena itu torpu non ruusul asobi pirang-pirang tungtung ramo-ramo nasi jalma nasiron tingkahna bari ngagelarkeun asobi ayusrohu karena pirang-pirang ramo-ramo na panangan kiwana si jalma ma'adomin sarata ngepelkeun laha ikeun itu asobe wa qabidon sareng ngagengkem asobi ayumnahu kana pirang-pirang ramo panangan tanganna atau nepi katuna si jalma illa masbihata kecuali curug dikasir baik kalau dibaca kasrah ba waya ari masbiha teh eta alati tali anu nyanding itu lati al ibhama kana jempol wayursiruha mangka ngalemrehkeun si jalma kana itu masbiha ketika kagok ketuda nyambung deui lah wasunna wasan disunatkeun non rafuha ngangkatkeun itu masbiha ayal masbihati tegasna curug ma imalatiha sarta nyondongkeun itu masbihah qalilan berisa kedip indah hamzati illallah nalika ngucap hamzahna lapad illallah
lil ittibai karena arah-arah turut ka Kanjeng Nabi. Wa idamatu sareng disunatkeun ngalanggengkeun itu rok'u ay rok'u tegasna ngangkatkeun wala yadauha mangka ulah nyimpen si jalma kana masbihah bal tabko balik tetep itu masbihah teh marfuatan tingkahna bari diangkatkeun diangkatkeun ilal qiyami nepikeun kanang tuh awis salami atanapi uluk salam wal abdul jeung ali anu leuwih utami eta qabdul ibhami ngangeupeulkeun ayeuna kitu jempol bijan biha kalawan ayeuna sisina itu ibham aya doa surahna nyimpen si jalma ra'sal ibhami kana tungtung ayeuna kitu jempol inda aspaliha dina nalika sahandapeunna itu masbihah ala hirfir rohati kana ayeuna pinggirna talapak leungeun kaakidin seperti jalma anu ayeuna kitu kadang nih mati guru maksudnya teu ngeupeul kakilin seperti jalma ayeuna nu akadan we salah sata wa khamsina kana 53 seperti jalma nu ngeupeul 50 walau wada jeung lamun nyimpen si jalma ayeuna kana panangan katuh ala gue rukbati kana salian ti tuur yusiru mangka gawe isyarah si jalma bisa babatiha kalawan curugna itu yumna hinaidin dina nalikana ngucap lapad illallah wala yusanu sareng teu disunatkeun raun rafuha ngangkat kana masbihah kharijas sholati dina luareun salat inda illallah nalika ngucap lapad illallah wasuna sareng disunatkeun nadrun ningal atana pingal lirik ilaiha kana itu masbihah ay qasrun nadri tegasna mondokkeun paningal ilal masbihati kana curug halaropiha nalika tingkah naikna atana picengkatna itu masbihah walau masturatan jeung sanajan eta anu ditutupan binahwi kamin kalawan saumpamana ayeuna kulambi leungeun atanapi leungeun baju lengan baju teh kama sakumaha perkara katos ngadukeun mah syaseuna go urang sadayana salajengna wa hadiya asyariha arina wanaina wa hadiya asyaraha jeung ari nomor ka-11na rukun salat teh nyaeta salatun alan nabi maca shalawat ka Kanjeng Nabi naon jadi dalil ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima dina eta kecep aya lapat sallu ari sallu teh fil amr sedengkeun cek ayeuna usul fikih al amru kitu lil wujub lamun eueuh korena matak mengkolkeun ieu eueuh korena ya sugan kalituna aya dibelokkeun kumaha teu berarti sepakat para ulama yen ayeuna maca shalawat ka Kanjeng Nabi teh wajib anu hiji-hijina aya teu maca shalawat ayeuna anu wajib aya naon tina salat termasuk meureun tina khutbah oge wajib tah salian eta mah teu wajib paling sunat matak cek para ulama salian ti salat ayeuna teu diwajibkeun maca shalawat paling sunat iraha eta teh ba'da ayeuna tasyahudin akhirin sabada tasyahud akhir tasyahud akhir teh naon tasahud anu ayeuna ngiring-ngiringan kana salam
kadituna teh salam tasawuf akhir matak sebut tasawuf akhir kumaha lamun ayeuna maca shalawat ayeuna memeh tasawuf akhir pala tujiu teu cukup urang maca shalawat ke Kanjeng Nabi tapi memeh tasawuf akhir teu cukup sabab naon sabab teu tartib antara shalawat jeung tasawuf kan biasana ayeuna kitu ari shalawat mah saeunggeus tasyahud di syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli kari-kari ayeuna bohna teh sancan tasyahud mata teu cukup kitu kuduna tasawuf akhir we shalawat matak tina tasawuf awal meh cukup we ayeuna ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah geus sakitu paling aya badu lamun nyebatkeun teu naon Allahumma sholli ala Muhammad kacakinya cek khilaf ulama ulah diteruskeun tasawuf awal mun tasawuf akhir kakara kumaha bacaana shalawat teh Allahumma sholli ala Muhammadin sakitu Allahumma sholli ala Muhammadin maksudna Allahumma sholli teh naon irhamhu rahmatan makrunatan bitaqdi jadi sawalah-olah ya Allah mugia Gusti teh ngarahmatan Kanjeng Nabi ku rahmat anu dibarengkeun kalawan ngagungkeun gitu. Ulas asihnya bari ngagungkeun da aya lamun carita jalma nulungan watirnya tapi teu niat ngagungkeun ngahormat wah kulantaran kapaksa atanapi ayeuna karena motif lainna kitu ngarahmatan teh ieu mah bitaqdim ngagungkeun atanapi ku lapad naon al sallallahu ala Muhammadin bade Allahumma sholli ala Muhammadin bade sallallahu ala Muhammadin bade sallallahu ala rasuli bade sallallahu ala nabi bade Allahumma sholli ala rasuli bade Allahumma sholli ala nabi mangga lamun ku Ahmad teu meunang teu cukup bahwa nanti Allahumma sholli ala Ahmad beda Ahmad kan diantawis nami Kanjeng teu cukup sallallahu ala Ahmad teu cukup lamun ku Muhammad ku Rasul ku Nabi cukup mun ku Ahmad teu cukup ya sabab teu kawarit ti Kanjengna kitu teu aya ti dituna Ahmad mah eueuh riwayatna ya kitu deui teu cukup bohna teh ku sallallahu alaihi wasallam ku domir bohna al sallallahu ala Muhammad kuna kitu ieu sallallahu alaihi wasallam alaihi teu cukup atanapi ku gelar-gelar Kanjeng alal hasyir sallallahu alal akib sallallahu alal basyir sallallahu alal nadir itu teu cukup jadi kudu Muhammad atanapi Rasul atanapi Nabi cukup tak aya syarat-syaratna cenah tasyahud teh hiji ngaraksa kalimah-kalimahna dua ngaraksa huruf-hurufna tilu ngaraksa tasdid-tasdidna opat kudu kadengi ku arak sorangan lima kudu ku basa Arab kalimah-kalimahna diraksa hurufna raksa tasdidna sholli mohna teh Allahumma sholli tapi ulah sholli sallallahu ulah sallallahu ala kolot biasa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala tapi sallallahu sholat kita sih doa ngabdi itu gitu itu syaratnya yang kudu kadenge ku urang yang kudu ku basa Arab usahakeun salat kudu kadenge ku awak sorangan kegerentesan ge cukup seolah-olah awak urang teh kadenge atak cek kaseuran ulama teu cukup salatna ketika salat ngabatam teu kadenge nah
bet ayeuna agama napi ge nganjurkeun kudu kadenge keur ngabedakeun antara nangtung biasa jeung salat. Ari kitu mah ayeuna antara nangtung biasa jeung silat, salat jeung silat. Buat teteh salat silat cenah dedenge-denge. Oh, baca Fatihah oh salat. Tuh, berkat deui geutos. Oh ruku teteh, oh keur salat. Coba teh gentoskeun malah. Katak nya sakadenge awak urang teh kudu tarik ka hareusan ge cukup. Nu penting ayeuna nandakeun urang teh keur salat. Kitu maksudna. Jeung kudu ku basa Arab. Disunatkeun dina tasyahud akhir teh ayeuna doaun ngadua. Kumaha lamun tasyahud awal teh kudu ngadua cenah ayeuna kitu. Seperti naon Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar eta teh doa tah kitu. Mun tasyahud awal mah ulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah heup nepi deui nya. Amun aya tamahan cek ulama nu meunangkeun Allahumma sholli ala Muhammad geus cenah eta kitu. Lamun tasyahud akhir teruskeun Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar eta doa anu maksur kawarit paling afdol, paling kukuh, paling kuat anu diwajibkeun para ulama nalika ayeuna urang maca doa satos tasyahud akhir eta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kana doa eta. Eta bener kadinya lain misi kalimat. Hah? Kalimat jauh. Baik. Atuh lain ngarang di mana nih? Kemana tadi teh? Aing kesarapan di lewat sini. Secara koyeuh. Sejauh sih kayaknya nempo ieu nah ieu mah cekena secan dibaca. Dak. Alah, Ridwan jempe duh aing mana beda tuh ah. Masunna. Wakil ajibu salatun ali. Mana? Wakil misalnya Muhammad beda wasuna pita saudin wakila yajibu disunatkeun tasyahud akhir cek sakal wajib maca shalawat ka keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad cek sakal sunat cek sakal wajib. Bisa hasil saeutik shalawat ka keluarga teh kun nambahan lapad wa ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi dek wa alihi cukup dek wa ali Muhammadin cukup dek make sayyidina leuwih mantap sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bangga gitu. Ma qoli salat sarta pangsatikna maca shalawat. Shalawat mah terus dibaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Lafil awali alal asal teu disunatkeun maca shalawat ka keluarga Kanjeng Nabi na tasyahud awal. Jadi na tasyahud awal mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di sakitu cekengki Allahumma sholli ala Muhammad sakitu. Naik teu disunatkeun. Cek kaul asana sabab tasyahud awal libedai ala tahbib supaya enteng, supaya ringan, supaya cepat. Kemudian lila tasyahud awal make tasyahud akhir lila. Atuh sekali dibaca mah tuh lila teh. Atuh naon bedana jeung tasyahud akhir atuh lamun sakali dibaca teh. Tahbib we. Tapi cenah cek nasarana kieu. Latusan suat alif spesial awal mana. Wa pisin mim. Naon si mim teh si Bromalisi gitu. Cek ayeuna dawan Syekh si Bromalisi manasna kieu cenah.
lau faragol mamum minat tasyahudil awal wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla pirogi imamin sunnal ityan bi salat alal ali. Tapi lamun si makmum beres maca tasyahud awal, beres maca shalawat ka nabi, sama meh beres imamna tasyahud awal geus dibaca asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam can beres wae teu daek pinawael kesal cenah ngadaguan. Kumaha tuh sunnalahul ityan bi salat ali teu naon baca shalawat ka keluarga Kanjeng Nabi. Watawabiha jeung ayeuna naon ayeuna nu turut-turutna kadituna baca we. Naon bari ngadagoan ayeuna imam. Sakirana imam lila talangke kendor babacaanana urang geus beres mena encan lila cenah baca we pada ngalamun mah. Sakumaha cenah fatwa Syekh Syihab Ar-Romli. Jadi libenahi alat tahbib wali anna pihak nak nukeun kaulin jeung deui natasad awal mah bisa-bisa matak mindahkeun rukun ayeuna bangsa ucapan cek hiji kaul mah saeureun mindahkeun rukun bangsa ucapan matak ngabatalkeun cek ayeuna hiji kaul. Bisinak nukeun kaulin mindahkeun rukun bangsa ucapan kuduna walihi mah tina tasyahud akhir ya dibaca tina tasyahud awal cek sakaul anu geus ulah cenah bisi batal bisi karekeun mindahkeun rukun bangsa ucapan eta cek ayeuna pendapat hiji kaul anu ngarekeun batal maca walihi nalika tasyahud awal. Tapi wahtiro muqabilu dipilih cenah ngalawanan ayeuna kaul anu bieu teh tah mata kabatalkeun teh cek nu kahiji kan lah sakirana lila mabaca teu nanaon makmumna teu daek beberes cek kaul kado ulah sia batal minakeun rukun basa ucapan tapi cek nu kahiji cenah cek nu qabil pan cenah leusi hati hadis tapi aya cenah hadis wae ayo nu saran aya hadisna cenah mata kitu ge. Jadi aya hadis anu ngameunangkeun ketika ayeuna makmumna telat bacaanna warang daripada ngalamun ieu geus baca. Cek paribasna beres ge bae. Lila tuh dah daripada ngalamun. Wa yusanu akmaluha sunat deui lamun maca shalawat teh anu akmalu sampurna maca zahir teh. Kumaha anu akmal kieu cenah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Eta anu sok dipake ku urang eta nu pang akmalna pang afdolna. Kumaha assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ari salam eta mah taqaddama pitasyahud panus aya na tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tahiyatu mawqatu sholatul assalamu alaika pan eta geus aya kitu mah tak palesauna ifradu salat anu eta teh diasupkeun da geus di awal na tasyahud. Ngaya teh salawatna we. Siapa pertanyaan nah cenah shalawat ari salamna henteu cenah. Geus di awal Pak. Atau sahur. Ayeuna harti cenah ayeuna mencilkeun shalawat tina salam palesauna ibnu salat anu tapi geus dina tasahud. Wala basa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin teu naon nambahan sayyidina sampai lapat Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Eta teu naon malahan ngarekeun ahli sunnah wal jamaah mah sunnah bet urang wae ka presiden bapak profesor doktorenos anu ditataan pira keluarga kanjeng henteu eta cina aya hadis la tusayiduni bis salat ulah maca sayyidina dina salat eta cek ahli hadis eta hadis mautu hadis palsu yang lamun tina nya nage ayeuna eta rawi hadis aya rawi hadis sahadeuna teh podi kadzabun tukang bohong tak ulah dicokot tak masih baca sayyidina urang non sakna Al-Qur'an mah la taj'alu du'a rasuli kadu'ai ba'di kumba dok ulah ngajantenkeun nyauran kanjeng teh kadu'ai ba'di kumba dok seperti nyauran ayeuna urang papada urang jang dek rud teu make gelar ulah disamikeun ka kanjeng mah kudu aya gelar Allahumma sholli ala sayyidina urang kan tewak katanya langsung ke atasan teu make gelar di ayeuna alusna jeung teu nanaon urang maca sayyidina tambahan sayyidina mun aya pertanyaan naon sababna Nabi Ibrahim ya bat diasupkeun tina shalawat sedengkeun Nabi teh loba tana sarana aya wa nama khusso Ibrahim bidzikri aya teh aing pasina dikhususkeun Ibrahim bidzikri dibaca kana shalawat teh Nabi Muhammad jeung Nabi Ibrahim padahal Nabi ni anna rahmata wal barakata lam yajtami'a fil qur'ani li nabiyyin ghairu sabab rahmat jeung kaberkahan teu kumpul rahmat jeung barokah teh na Al-Qur'an pikeun nabi salian Nabi Ibrahim sabab dawan Allah Al-Qur'an rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ta eta teh maksudna kadituna ka Nabi Ibrahim ayat lain angka Nabi Ibrahim tak lantaran kitu matak ieu keuna shalawat disebut ieu shalawat Ibrahimiyah ngaranna ge ari ngaran ali naon ngaran ali mah ieu teh Banu Hasyim wa Banu Muthalib Bani Hasyim jeung Bani Muthalib eta sebut keluarga kanjeng Nabi di jalur Bani Hasyim jeung Bani Muthalib enten kanjeng Nabi mati Nabi Ismail nyanakna lain di Nabi Ishak tapi daya kena sholawat nah da bukti atuh napak tilas lamun nyanak napak tilas Allah ngadawkeun tina eta sholawat sholaita jeung barokta sholawat jeung barokta berkah memang berkah non peninggalan Ibrahim itu Hajar Aswad ku berkahna sholawat eta Hajar Aswad pikeun kakiwarikan jadi sumber non tempat ibadah puseurna tempat ibadah umat Islam malahan didatangan tiap tahun tiap poe pinuh ku jelema eta tanda kaberkahan Allah ayeuna ku doa barokah ala sayyidina Ibrahim teh bagian wasuna geus ya kan wasuna pita sahuri hari
disunatkeun tasawuf akhir maca doa gitu. Geus tasawuf akhir tatu ngadoakeun tadi teh geus mah Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri eta. Tasawuf awal makruh. Sabab cek tadi teh litah. Kecuali cenah aya dikecualikeun geuning. Illa in parago qabla imami. Teu tadi teh ya. Cek tinu itu teh. Kecuali si makmum beres memeh imam. Imam pulantaran lila meureun didaguan lila ngamplang. Geus eta mah payat hina idin geus maca. Cek tadi teh baca wa alihi jeung tawabe teh cek tadi tawabe teh diantarana doa. Jeung berikut nu turut-turutna nu lain-lainna cek urang nama sakedengeun shalawat ka keluarga jeung doa kadituna keun kaberes kitu na tawabena. Naon anu masyhur tadi teh Allahumma inni a'udzubika min abil qabri min abina fitnah min masihid dajjal. Abdi nyuhunkeun ka Gusti tina siksa kubur. Siksa kubur. Jeung tina ayeuna siksa neraka. Berarti urang nyuhunkeun pangraksa teh hiji na siksa kubur, dua siksa neraka, tilu fitnah nu hirup jeung nu maut, opat fitnah dajjal. Masih dajjal. Cek dina sarah nama basa eta pernah rada lieur urang meunang teu ngadoa masalah dunia sanggeus dina tasahud. Cek dina sarahna cenah kieu wa qauluhu du'aun ay bimasya'a cenah min diniyin aw dunyawiyin rek urusan agama rek urusan dunia seperti Allahumma rzuqni jariatan hasna pan keren deh wawan Allahumma rzuqni jawjatan jamilatan hasna kabiratan janda berarti berarti menang batunya. Nah balik deh. Jadi tina fitnah masih dajjal. Sabab cek hadis lamun salah saya anyun kabeh beresna tasawuf akhir cenah nyukeun pangraksa ka Allah tina opat hiji siksa jahanam, dua siksa kubur, tilu fitnah nu hirup jeung maut, opat fitnah ayeuna masih dajjal. Pangakal ngakal dajjal atanapi ayeuna ngatikeun dajjal. Maksudna fitnah ayeuna nu hirup jeung nu maut teh cek Syekh Qalyubi mah fitnatul mahya naon fitnah nu hirup teh bidunya dunya. Jadi maksudna fitnah nu hirup teh lain jelema lain tapi bidunya wasyahwat dunya jeung kahayang-kahayang itu jadi fitnah jeung saumpamana seperti naon cenah tarkil ibadah mau ibadah aya deui ayeuna fitnatul mamat yang kepangsa tina fitnatul mahya wal mamat kan naon fitnah mamat binahwi ma indal ihtidar saumpana perkara seperti nalika sakarat. Jadi fitnah nu hirup dunya jeung syahwat lamun fitnatul mamat nalika sakarat atanapi fitnah ayeuna keur di alam kubur. Tapi cek Syekh Ain Sin mah ihtimal cenah. Jadi maksud ku fitnah mamat teh fitnah anu ayeuna hasil nalika sakarat cenah. Geus puguh cenah fitnah mah fitnah sakarat we cenah lain fitnah nalika di alam kubur cenah. Lamun fitnah ayeuna bada maut nyata fitnah cenah hasil nalika pertanyaan dua malaikat. Tah tina dajjal tah nasarahna meh rada tambah pengetahuan. Masih dajjal cenah bilha muhmalah. Lamun ku ayeuna kitu masih dajjal kan. Lamun dibacana ku ha masih lain ku ho pan aya masih dajjal aya masih khid dajjal
lamun bilha amumala dibaca ku hanu teu dititikan cenah li annahu yamsahul ardo kullaha sebab si dajjal teh engke bakal ngambah ayeuna muka bumi sakabehna kabeh dipapayan illa Makkah wal Madinah wa Baitul Muqaddas kecuali Mekah Madinah jeung Baitul Muqaddas moal katincep ku si dajjal. Jadi yamsahul ardo nu ngambah ayas luku lamun kuho masih berarti dikan hiji bilal mujama li annahu mamsuhul ain sabab dipecakeun panonna jadi dajjal teh pecak panonna hiji jiga bajak laut. Naon dajjal teh wa dajjal al qadzab tukang bohong cenah artina dajjal teh mina dajjali disokot cenah kecap dajjali ari dajjali teh wahwa at-taghtiyah nutupan di annahu yugatil haqqa bil batil sabab nutupan hak ku anu batil anu bener disebut salah disebut bener surga katempo neraka katempo surga ditutupan taghtiyah sebut teh dajjal tukang ngabohong. Wa min khabarihi tina sapalihna cenah hadis nerangkeun dajjal cenah kieu mah aya hadis gila annahu ya'ti si dajjal teh bakal datang wan nasu pidaikin atim kayaan bari aya ari manusia teh keur kayaan kacida rupekna keur teuing meureun keur kumaha lah engke teh si dajjal datangna teh teuing keur krisis ekonomi teuing naon merajalela pamaksiatan teuing kumaha wa mahu jabalani eta si jabal teh cenah eta teh sataja teh jabalani ari aya dua gunung wahidun min lahmin wa akharu min hubjin hiji gunung dijieunna daging sagunung deui tina roti mencek urang mah ayeuna katuhu sagunung daging meureun keur hese dahareun engke mah sagunung deui ayeuna na roti naleungeunna wa mau jannatun narun bari satasila teh ari surga jeung neraka katuhu surga kenca neraka wa mau malakani satajal teh dua malaikat wahidun ala yamini wa akharu an yasari hiji di katuhu hiji di kenca dua malaikat cicing payaqulu cisi dajjal ana rabbukum kaula teh pangeran arajen kabeh payaqulul malak alladzi an yamini cek malaikat nu katuhun dajjal ajabta bohong sia lain pangeran cenah kade manusia lain ieu mah si dajjal payujibuhul malakul ahor cek malaikat nu sejeuna nu kenca ngajawab alladzi an simalih aya di kenca dajjal sodak tak bener cenah dajjal maneh teh pangeran cenah tengan walam yasma ahadun illa qaulal malak alladzi an simalih hijama teu nguping lintang ti kana ucapan malaikat nu belah kenca nu katuh mah teu ka kenca teu kadengeun ku jelema teh kete nah pangaran ge dajjal tukang nutupan sirep nu kadenge teh bener cenah pangeran atuh eta tah wa hadhihi fitnatun adimatun ieu cenah si dajjal ieu cenah ye nu jadi fitnah nu gede teh ketika nu katuhun nu nyalahkeun lain pangeran teu kadenge nu kadengena justru ayeuna nu kenca yen dajjal teh pangeran adanallahu biha mudah-mudahan Allah ngarasakeun sadaya ti eta dajjal wa yukrahu tarkuhu jeung dimakruhkeun ayeuna tarkuhu ninggalkeun doa makruh dari doa mah sunat lain wajib nepikeun ka tasyahud nepikeun ka ayeuna sholawat gitu. Lamun ngadoa mah eta mah sunat ketika tinggal doa makruh naon di antara doa teh di samping nu tadi teh Allahumma inni a'udzubika min al-qabri wa laina aya deui mesti dipake ku kadang kuliah urang alus tah Allahumma gfirli kabang ada abi sok tambahan ada abi mah sok dihijikeun Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta geus sakitu la ilaha anta
Atanapi doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Tama teka talar. Payang teuing. Ngariatkeun ka hadis Imam Bukhari. Eta. Wa yusanu ayan kusod wal imam disunatkeun aya ngurangan si jalma dua imam tina dua imam an qadi aqali tasyahud wa sholatina kira-kira saeutikna tasawuf jeung sholawat kumaha ngadua teh cek tadi kan menang-menang wae sunat malahan mah ulah panjang-panjang teuing ulah ngaleuwihan tina kadar pang saeutikna tasawuf jeung sholawat pangsakeun saud Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ali sayidina Muhammadin terus deui ayeuna shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin pangsakeun saud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pangsakeun shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ali wa nanti sakitu tahu alwe teh yang ngadoa teh cenah. Ari Sugante ieu lamun teu nurutkeun logat kitu urang mah duaul imam teh rek dijieun pail kitu. Duaul imani ngaduana imam kitu tapi da logat ti guru yang kusunan si jaman singkela. Urang check and recheck mana tengahna. Anda muqaddim qala pitufah bal abdol ayan kuso andalika alus nambah sina kurang tina eta aqaliten tadi di annahu tabun laha fa in sawahuma kuriha mun akur makruh cenah amal mah tuh diharapna gaya amal makmum tuh cek urang ge anapun makmum bahwa tabiun lima turut ka imam wa amalun parit tapi nah alapan parit pakai kalau syaikhani anu kan nya berarti cek abi mah nya tapi punten-punten lain nganapikeun logat ti gurunya ieu mah ka urang nu bodoh meureun asana mah ngeunaheun teh kitu dijieun pail we ayan kusod waul imami an qori aqoli tasyahud wa sholat gitu sabab kaharupna kan aya cek tadi teh mana bantu penuh mikir wa amal makmum berarti makmum salian imam bahwa terbenu imam wa amal munfarid imam tadi disebutkan berarti bener lamun imam teh sampai lamun di artian wong jalma berarti hubunganna jeung makmum wong dirinya teh si jalma teh sedangkan kan diri aya gitu bahasana amal makmum bahwa tabiun di imam turut ka imamna gitu. Jadi kor imam lamun rek ngadua ulah payang-payang teuing watir makmum gitu babarina. Wa makmum sarua we gitu ulah payang teuing da tetep bakal turut ka makmum da payang-payang ya kan gitu. Maksudna teh gitu. Ya eta malah kumadinya. Ya teu salah sarua ka makmum kayu kitu-kitu keneh da angkat balik-balik. Wassalat ya Nabi SAW. Qala syekhuna tukrau salat ala Nabi SAW. Dimakruhkan maca salawat Nabi SAW sabada ayeuna maca dua tasyahud akhir. Tanggeus ngadua ama ulah sholawat pedah kan tiap ngadua teh alusna tungtungan ku sholawat teu kudu nah salat mah gitu. Terus nomor ke-12 na cenah diuk rukun salat teh diuk dina tasyahud awal jeung dina tasyahud jeung ayeuna sholawat. Ya kitu deui salah. Keur tasyahud bari diuk, maca salat bari diuk, uluk salam bari diuk. Eta rukun. Jeung disunatkeun diuk tawarruk dina tasyahud akhir.
nyata ayeuna tasawuf akhir teh anu kadituna salam cenah. Jadi mun tasawuf awal diuk iftiros, tasawuf akhir diuk tawaruk. Diuk iftiros cek kamari iftiros teh tina piros teh amparan sabab ayeuna memuncangan urang ayeuna kitu didiukan jika amparan sebut teh iftiros. Ari tawaruk sabalikna matak cek di dia ayeuna masbuk mah ulah diuk tawaruk dina tasyahud imamna anu akhir urang salat kadinya pas salat ayeuna keur tasyahud akhir si imam teh urang mungkin rokat katilu jeung kaopat baheula teh ulah ayeuna diuk tawaruk tapi diuk iftiros. Nah da ayeuna tasyahud diuk tawaruk mah anu sok dipake dina tasyahud akhir. Atanapi jalma ayeuna nu sujud sahwi ulah tawaruk kudu iftiros gitu. Termasuk cenah Syekh Sibra Malisi mah sujud tilawah sujud syukur warin salat sunatna cenah diuk tawaruk maksudna masih hubungan jeung disunatkeun tawaruk teh. Naon sabab da masbuk teu meunang diuk tawaruk cek tadi teh sabab tasawufna kadituna lain salam dan kadituna salam mah diuk tawaruk. Jeung deui li anha ashalu an leuwih ngagampangkeun encangkat teh babari diuk iftiros coba diuk tawaruk hese ribet kitu. Atanapi aya nu sujud sahwi cenah iftiros cenah sahwi ulah tawaruk. Kumaha diuk tawaruk teh kal iftiros sarua tata carana mah jiga diuk iftiros ngan dikaluarkeun sampean kiwana tina belah katuhu dina belah sampean ayeuna kitu katuhuna si suku kenca ayeuna dikaluarkeun diponcorkeun ceuk urangna mah ayeuna tina ayeuna suku katuhu moncor. Terus si birit si bujur ayeuna kitu antalna kana taneuh ari kamari mah iftiros mah ngadiukan memuncangan ngadiukan ayeuna ieu suku muncangan tonggongna kana taneuh ari tawaruk mah kana taneuh si bujurna teh. Wawat uyadahi jeung disunatkeun nyimpen dua leungeunna. Maka pas urang ayeuna kitu diuk dituna leungeun teh dina dua tasawuf rek awal rek akhir. Naon? Torpiruk batay tungtung tu urang. Sakira-kira tungtung ramo sejajar jeung tu urang. Bari digelarkeun nu kenca. Anu katuhu dikepeulkeun. Pan urang tahiyat teh ya. Sunatna gitu matak cek kamari andai kata di kana taneuhkeun urang sujud terus ka dieu dikadiekeun bahana teh diangkatkeun jadi wae da sunat cek kamari dek rakaat kahiji kaduana dikitukeun pas tasawuf kahiji tasawuf kaduana dirumahkeun ka hadap paling makruh da eta mah sunat. Bari ngeupeulkeun ayeuna rama-rama katuhu dikepeulkeun. Hilal masbiah kecuali curug, tak curug mah ulah. Masbihah. Innama sumiyat masbihatun. Naon pangna curug basa Arabna masbihah. Li annaha yusyaru biha li tauhid. Sebab eta curug teh masbihah teh sok dipake isyarah pikeun nauhidkeun pan sabah teh bersih
Sabaha teh subhanallah sarua masbihah teh juga sabaha tina sabaha akar katana teh nyucikeun ngabersihkeun tah kulantaran curug ayeuna kitu sok dipake isyarah nauhidkeun disebut teh masbihah basa Arabna wa tanjih an syirki jeung ayeuna kitu ngabersihkeun tina syirik ari syirik tina ayeuna babaturan nu ngarencana wa khususat bidalik dikhususkeun masbihah ku ngaran masbihah teh liti soliha bina bin iya teh binayati ya Pak ya binayatil qalbi ayeuna ittisalna teh jeung otot-otot hate jadi curug mah hubunganna jeung hate lamun jari tengah hubunganna jeung kanyut harita na bajuri gini mata lamun hayang gede bobogaan urutan tah nu tengah hubunganna jeung bobogaan lamun hate curug mata nalika dipake illallah teh curug gitu da masbihah sabaha nyucikeun Allah teh ail uruk ala tipihi tegasna anu urat-urat nu aya na qalbu hubunganna jeung eta curug pakanaha sababun lihuduri jadi sawalah-walah masbihah curug teh jadi sabab hadirna hate hadirna qalbu kulantaran ku urang la ilaha illallah sawalah aya teh na Allah nah da ittisal otot-otot urat-uratna kana hate mun dibedah jeung di masbihah teh curug teh basa Arabna di samping masbihah sababah watus maedon sababah sarua curug di annahu yusyaru biha inda sabbi sabab sok dapet ke isyarah ku sababah ku curug teh inda sabbi nalika nyarekan sia bari tutunjuk pandaing teh wah ini kain sok kadieu sia bukan naon kaluarkeun jurus bukan bal mukhasama jeung papasyaan langsung orang teh tutunjuk pepeta sebut teh sababah curug geus artina mah muradib jadi kecuali ayeuna curug naon curug teh anu ayeuna nyanding jeung ayeuna jempol eta gigireun jempol tah eta mah payul siluhan tong dikepeulkeun tah mah dilesotkeun diantepkeun dilemrehkeun kitu jeung malahan sunnah ruku disunatkeun ngangkatkeun curug bari condong saeutik nalika ayeuna kitu hamzah illallah jadi pas asyhadu an la ilaha illallah kade aya bahasa imalati habati ulah celegeng teuing condong mah rada tungkul saeutik doyong condong dek kieu ulah kitu teuing asa ngeuna-ngeuna we eta ittiba ayeuna turut ka Kanjeng Nabi ari di leareun urang mah puter-puter naon cenah dalilna eta sabab Allah aya di mana-mana cenah mutalikun bi rafiha ayar pauha indal ibtida bil hamzah diangkatkeun nalika ayeuna ngawitan maca hamzah illallah min dalika liana halu isbatil wahdaniyah sawa eta tingkah kondisi netepkeun wahdaniyat maha esa cek urang lillahi taala ka Allah taala ku urang illallah teh isyarah Allah teh wahdaniyat bidzat bisifat bil af'al Allah hiji datna hiji sifatna hiji af'alna jauh tina kam muttasil jeung kam munfasil wajar wa yakunu qasidun bidalik jeung ayeuna maksud de oge cenah ku eta ngangkatkeun curug teh annal ma'bud wahid nu diibadahan hiji Allahna hiji li yajma'a fi tauhidihi baina tiqadihi wa qalihi wa fi'lihi supaya ayeuna kitu kumpulna tauhidna ayeuna nauhidkeun Allah teh antara ayeuna kitu patekadanana si jalma ucapanna si jalma pagawean si jalma meh aku selaras hate Allah hiji
ucapan illallah atau iya pilu pagawean illallah oke. Antara ucapan pagawean hate illallah nandakeun kana wahdaniyatna Allah selaras berarti. Cek Ibnu Rusan wa inda illallahi fal muhallilah irfa li tauhidil ladzi sallaitalah. Nalika ngucap illallah parpa teh asal kalam dah teu ngajalat lieur teh parpa ngangkatkeun anjeun al muhallilah kana curug muhallilah panuduh. Jadi nalika illallah angkatkeun naon kitu teh li tauhidil ladzi sallaitalah keur nauhidkeun dat anu anjeun keur salat ka eta zat. Kumaha lamun selain curug watu kurang isyarah bigal masbihah makruh ku cingir ku jempol gitu. Sosanajan potong cenah selain curugna. Anu lain itiba eta teh itiba kanjeng kitu nurutan kanjeng gitu. Eta sunat diangkatkeun nalika illallah teh bari rada didoyongkeun saeutik ulah ngangkat teuing jeung idamah tubuh sunat oge lain wajib dilanggengkeun teh eta sirop teh idamah tubuh teh terus asyhadu alla ilaha illallah terus saya ulah dikanapkeun fala yadauha ulah ayeuna nunda maksudna teh ditungkulkeun deui hijama kana itu masbihah ulah dikahanapkeun. Eta teh penjelasan cek tadi kan kudu idamah dijelaskeun maksudna idamah teh fala yadahu ulah dikahanapkeun bal tabqa marfu'atan balik tetep diangkat dicengkatkeun ilal qiyam awis salam nepikeun kana tung atanapi ayeuna uluk salam terus kieu eta di urang mah jarang di urang mah erek uluk salam ditungkulkeun tapi lamun nempo pun guru mah tuh disibangbang murid-murid haji obur terus kieu dan nurutan guru jadi kesalam teh kieu posisi teh ieu tan tadi jadi di idamat tuh dilanggeng. Jadi assalamualaikum teh posisi teh kieu pun guru mah di wetan assalamualaikum cengkat kieu beuring naik pada orang lamun rek salam pan ditunggukeun urang mah kitu bedana teh Assalamualaikum hari itu mah ti guru mah Kang Haji terus kieu bolehlah dicoba ku aranjeun urang ge basa eta mah nyoba ngan sok poho wae sok asa ngeunaheun kebiasaan kahana kadang sok dikieukeun abi ge terus assalamualaikum teh ayeuna posisi anggar keur ngawahdaniatkeun ka Allah meureun kitu palaya dongha bal tabqa marfu'atan ilal qiyam isalam cila sarana rada penasaran oge sih terkadang seperti mainan gitu ngaji teh mana ayo we bal tabqa idrob intiqal berarti malahan artikeunna teh balik tak gitu balik tak terus yang diangkatkeun wala hajata ilaih yang teu ngabutuh ayeuna kitu pa hadapula kana ola ilal qiyam motegon beda mati pil mati wal muradu ila syuru fil qiyam nu dimaksud mah nepikeun ka tumandang fil qiyam ayeuna kana ngadeg awis salam qala insin hal murad bihi tamu taslimatain atau tamu taslimatu wal yana liur ya hah salam nyamuk teh tadi non bahasa teh salam deh
Oh. Maya lagi awis salam bener. Kan iya awis salam di dina ge. Ilal kiami awis salam. Nanti kan antung berarti dina ayat awal mun awis salam berarti ayat akhir maksudna eta Allah diturunkeun terus. Bener gitu tah gitu. Pencerahan. Geus lah gitulah pokona mah. Gitu jadi biasa. Wal abdalu qabdul ibham ngan anu leuwih hebat mah cenah dikepeulkeun di qobat ibham jempol bijan biha kalawan sisi-sisina biaya daro salibham indah aspaliha sirah ayeuna kitu jempol tanapi batang jempol ditunah handapeun ayeuna kitu masbihah ya curug berarti ka dieu alahil piroha tungtung aya tapak tangan iya tungtung tapak tangan hah? Kita makan iya berarti ya yang tapi makan ngareret tong si poncorkeun kehead aing we kumaha makan ngareret ya jempol dikitukeun bijan biha jeung lian-liana balad-baladna dikepeulkeun kieu iya capit ka dieu tah ieu pada di situ juga 5 tilu iya 5 iya tilu meureun kitu nya 5 tilu teh iya ieu tilu kieu tah kitu tilu ieu 5 na tah Arab berarti nya Arab berarti ya tiluna kitu teh itu kan diganda tilu yang kalimat tilu cenah keramat tah nah, sebab cenah 50 tilu sabieu syarat teh cenah liana pilih wal sia khamsatin tina jempol tina curug aya 5 akdin dan urang mah naon engsel lah tali nya kitu setiap ayeuna kitu akdin aya 10 dihitung 10 berarti 5 kali 10 padalika khamsuna 50 tamawa cina asobel makbudoh ramo anu dikepeul teh tilu pan salean teh jempol yang curug tilu jadi 50 tilu jumlah jamlah jeung jebleh aya teh panjang nama panjang ieu ri macana lamun ayeuna aya jalma nyimpen panangan katuhu ala ghairi rukbah kasalian ti tuur yusiru bisa babati ayeuna ieu kumaha cenah abi mah datang nyimpen panangan lureun tuur cenah deukeut eta sejajar cek nu tadi teh abi mah ping-ping tetep we pas ilallah mah sunat isyarah ku curug kumaha cenah lamun luareun salat wala yusanu tama luareun salat kudu illallah gitu teu disunatkeun sabab teu kawarid tina salian tasahud cenah ngangkatkeun curugna ya aya keneh wa sunanatun ilaiha disunatkeun nempo curug tetep nepikeun ka salam atawa nepi nangtung jadi pas asyhadu ilaha illallah ditutup ku urang ditempo basa mengingetan urang gitu pikiran hati teh wahdaniyatna Allah ku pangeran nu hiji kabeh diatur kabeh dirijian teh hebat ku bagus juga segala rupa ieu teh jadi istisna cenah disunatkeun nempo kana tempat sujud kan sunat tempat sujud tapi nalika illallah mah tah kana curug diiwah ay qasrun nadri ila masbihat tegasna mondokeun paningal cek urang nama musatkeun panempo qasrun nadri teh kana curug nalika ngangkatkeun sosanajan curugna ayeuna katutupan umpamana ayeuna kitu kerah baju naon ulambi leungeun
lengan baju tetep sunat diangkatkeun wasalisa syarihan taslimatul ula